Alah, ngadrop aing euy. Ngadrop. Kunaon pot? Alah cing saswa aing hayang neken deui lah Kenaon neken supaya naik deui aing. Aduh dropnya lain eta kacamata bet bolong sabelah ning pot. Kacamata bet bolong lain sabelah kacamata ieu mah pipiti euy. Aduh aing aya kamajuan gini Kang Cepot teh di mana eta bet budak gideg tengah wengi kasih. Pokoknya mah nu penting wawak ieu nya saswa dengekeun euy. Aduh enak asik ayeuna eueuh nu enak biasana mah aya nu asik wayah kieu bet asikin aing mau abeuna ku cumung mah teh lain eta Kang Cepot teh makan naon eta nuang naon lan aya sekretaris RT nya si saswa teh semua napan ngaruktik bongan bieu bi ijem teh ngabireungeuh ka bumi cenah kitu Kakang. datang maksudnya pamajikan akang teh dongkap sumping tugeranya teu kabireungeuh cicing si saswa sarua tripping jeung aing aing ngadrop teh kieu geuningannya aing ngadrop euy aing teh dibere keleci ku si Mamang Boim dilegleg jadi kieu lieur euy lain sakarus jeung kalecina lain dibere cece aing euy kusaha eta cece ari cece naon tinggalin zaman ente mah saswa aduh cece teh lanceuk aing lain ya Kang Cepot eta kumaha tengah wengi make jeung di kakaca soca kitu tah kunaon serap eta kumaha lain serap euy panon uing teh sabelah euy sieun kabireungeuh ku batur sieun kabireungeuh pokona aing mah kences aduh alah ada meja lain naon eta pan geus aya sekretaris dikahareupeun enak si ijem geus teu enak dek deginti kudu enak aing rek neangan anu ararenak ijem maneh teh euy teu ngeuna beungeutna sagala rupa kabujur-bujurna geus teu enak maneh aling cenah aling mana lain aling eling Kang Epot mangka eling tuh asa dikenangan kuda bideu ge terus eling dirojong jika nama ieu mah ku ijemna lain teu surup ijem teu surup aing nya ge keur tripping aing nya ge keur kieu euy keur negak aing bener keur neken aing sanajan keur neken aing ahli seni apal kana surupan emang wing surupan ieu ai lagu nu bieu teh jangkrik teh lagu jangkrik lagu jangkrik oke ya eling mangka eling lumingkang di enak nah jelema teh nya euy di deuleuna teh geus teu ararenak teu ararasi aduh Pak RT komo aing geus neuleum mitoha geus teu asik ieu kumaha Pak RT geus ieu Kang Cepot aduh arek dibelok wae kitu ayeuna kieu nya bejem tong borok ku lagu nu brang-breng dibere lagu eling mangka eling lain ngibing nya karka budak gideug lagi deug nya kieu mah tripping naon sababna aing teh nya nepi ka kieu tripping kieu euy naon kati sabab neuleun mararane geus teu balaleg jadi oknum syahirup teh balik lebah manana ya ngemban amanat penderitaan rakyat teh euy cing bener-bener atuh pek pikir kumaneh tripping tapi ngomongna bener ayeuna kita nemongkeun unek-unek aing teh bijil ayeuna euy lantaran lamun sadar mah moal bijil ya dengekeun kumaneh nyaho maneh Pancasila apal pisan
Pancasila teh aya 5 perkara ti mimiti ketuhanan nu Maha Esa tungtungna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuluy di dinya aya ieu deui naon aya persatuan Indonesia aya persatuan aya kebijaksanaan teh aya perikemanusiaan aya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan teh dengenya. Jadi naon pangna ayana Pancasila teh nyaeta untuk menghilangkan politik liberal ya politik adu domba sakirana anu bakal ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta teh patongong-tongong jeung falsafah teh jeung Pancasila jauh-jauh tadi dinya aya hikmah kebijaksanaan ya bijaksana nu mawa hikmah ya jadi bijaksana nu mana anu rek dipararake kumararanehna bijaksana dumeh deket dumeh duit dumeh deheus dumeh dulur dumeh baraya dumeh sobat dar dijadikeun bari pengetahuanana kurang bari jeung lain ahlina gitu Pak RT Bijem juga nama kieu nya Bijem manehna teh boga unek-unek tina masalah kepamerintahan anu teu bener lain pemerintahan anu teu bener oknum maneh ulah janji ngomong mo aya mo RT kapan maneh teh omong ngarantelin ulah sabeledug ulah salah nerapkeun kata gitu tah jadi unek-unek keur oknum anu bakal ngaruksak jeung teu tanggung jawab karena naon rupaha anu geus ditangtukeun gitu pek ayeuna pikir kemana gejolak sosial tuluy kecemburuan sosial tina kecemburuan sosial ieu tensi kriminal bakal naik pasti jelas eta mah jelas tah jauh teuing ya ieu urang teh kudu kumaha carana ieu jurang pemisahna jauh teuing jadi untuk garis pemisahnya untuk menanggulangi soal ini kita itu harus bersatu kesatuan dan persatuan itu harus ditingkatkan tahu enggak nah eleh kudu mararabok sia teh salah kieu aing mah leuheung mabok oge da pugu aya lantaranana aing mah nginum ekstasi jeung nginum ieu bir hideung aya lantaranana aing mah mabok tanu leuwih cilaka mah nu teu nginum mabok da moal aya nama jeung moal aya anu mabok mah anu nginum minuman keras anu ngadahar pel model BK Magadon pasti mabok jeung aya oge lamun anu mabok init-initan eta mabok ayeuna naon cing efek sampinganana tina nginum tina ngeleg-leg ekstasi kapan bakal hilang keseimbangan tidak kontrol bener ngomongna ka mana karep pika nyerieun batur pagaweanana tah eta aing mah leuheung da aya lantaranana saswasok aing mah unek-unek aing mesok pokona mah ente bebas lah mikeun aspirasi ke pemerintah bener teh tapi harus demokrasi dan Pancasilais betul kalau demokratif dan Pancasilais betul kita itu akan dilindungi oleh undang-undang gitu enak asik jelema geus teu arena aing di deuleu teh geus teu arasik rek dikumahakeun di negara teh asik tuh aing